Pak. Hayu atuh kaundangan teh kalalaleunyapan kitu. Ayo, kok mau ngesiap itu kaunangan mah ayo. Atuh Pak, kudu rada ginding di kameja, jaket kulit, sepatu pentopel, kacamata hideung ari rek kondangan mah. Ih, ari mama, ieu teh atas numpang saena acuk eta, baca Made in Sunda. Ieu teh baju kebanggaan Bapak, produk di Abdi TV. Amoing aya ku kitu bahanna ge alusnya Pak. Oh, atuh Abdi Gaya lah hayu atuh hayu. Nya hayu mah, ai Bapak mah tinggal cus. Tapi kela ari motorna geus beres encannya, kudu dipanasan heula meureun rek indit teh. Heueuh pan itu keur dikumah tuh ku si bule. Kali-kali mah tang rumah motor ibu saya sapi. Membantu eta. Aduh Bapak, percaya ka si bule nitah ngumbas motor? Geus hayu anta poe ka ditu, udah bareng maculis di dieu mah. Siap juragan, naon? Eta motor geus beresan di mandianana rek kaundangannya. Heuh maneh teh lila-lila teuing barang gawe teh nyaho geus beurang rek kaundangan. Beres atuh juragan, mantap pokona mah. Terus mana ayeuna motorna? Bawa ke dieu. Aya nu mauk juragan. Aduh, eta motor anu maling buat kabeunggeut lempeng kitu. Heuh sok bule kumaha caritakeun. Mun juragan, pan teh geus dikumah ku abdi teh. Tuluy dipanaskeun. Aya nu ngabangsat juragan. Nah, ari maneh ku asa jongjon teuing motor anu ngabangsa teh. Hai dikadek aing salah. Hai dikadek saya teh ku aing. Tenang juragan, ulah kadek-kadek. Bangsatna ge teh berhasil. Alhamdulillah. Pak alus gawe si bule taekeun ke mah gajina. Naon basa tadi tewak ku maneh? Nya ditewak juragan ku abdi. Abdi hebatnya. Keren lah. Oh, geus bawa ke dia motorna. Baik bangsat mah merek keur maneh, heuh. Buru heueuh tuh bule ieu geus dibalason jeung di shadow, kan maneh mah pembantu hebat. Atuh buru sakalian kadekeun motorna. Tapi motorna tos tutung juragan. Wios. Tutung kumaha? Mana teh boleh aing mah teu ngarti. Aduh, aing boga juragan teh ngarti wae. Tadi teh bangsana teh beunang, ku abdi teh juragan. Rek diduruk, kabur. Nya ku abdi teh diduruk ke motorna. Hebatnya abdi juragannya. Cuma tuh ciblo. Lain HD eta mah goblok, garuk sak barang aing. Pecah ku aing mana ka aing. Si anjing buka sia. Aing kaundangan teh tulung. Buka sia. Tong juragan. Buka. Nungguan salila-lila karek ge PDKT geus kieu komun geus jadian. Nungguan hujan di Cidono teh. Terus aya geuning. Saha sok ieu pasti dadan. Sahanya Japar. Lain pasti dadan ieu mah. Pak Bule. Nah, jadi kapal bule. Naon neng teh kapal bule? Kira aku tahu ka dadan. Maaf atuh Aa. Da emang cinta mah kitu A. Susah ditebak. Aduh, cinta. Ka saha eta cinta teh? Kasaha we nu hoyongeun. Angke. Angke. Jadi kieu neng. Ka dieu teh maksudna teh. Angke. Nah. Muka deh. Coba, berikan. Neng, ieu tukang cuakin nih ngaganggu wae. Maunya A, nyore kalau romantisan teh. Jadi kieu neng, teh hayang Hayang naon A? Angke. ganggu wae. Nih, congke ngaganggu wae.
Ah, bade cuanki atau ais tetehna tuh. Moal mang ah, geus cicing tong nganggo wae. Kieu neng ate rek. Walah itu si Mang cuangki melongkeun wae. Tuh aing ge kudu kumaha dia tuh. Mang, Naon jang cuanki? moal mang mah meuli cuangki. Geus ga ini juga lah, da mah meuli urang mah. Nganggo wae ah. Oh, ujang tos beres. Astagfirullahaladzim. Terus beres naon mang? Geus lah tong batatanya geura ini tujuk lah. Si Mang mah bawa tatanyanya juga HRD. Heeh nya si Mang mah nganggo wae. Cik aing mah indit we anjing tuh nganggo budak ngora. Cik atuh aya kawan itu galakan we sakalian risih yeuh. Mang, geus ga ini lah urang rek nyatakeun cinta. Da mah meuli urang mah meuli. Rek naon sih di dieu teh? Oh, ujang teh rek nyandakeun cinta. Heeh, urang teh nyatakeun cinta. Mana rek naon atuh cicing we di dieu? Geus ga ini lah. Oh, ujang teh ternyata kecinta. Eta mang merek mau kursi, lamun ujang geus beres. Kebejaan mang rek hidar deui. Aduh anjing, hari neng atuh diuk teh mana wae. Aduh, si Mang cuangki. Neng na diuk di mana wae atuh, jadi kacau sagalana. Aing mah nih. Geus atuh jadi aing make deui Tapi Mang. Terjadi we bobogohan anak aing mah. Bener atuh sa bener. Aduh. Nah, hari mana jong teuing aya nu ngabangsa teh. Dikadek sia teh. Sia teh dikadek. Aing salah goblok. Jadi aing seri. Tenang juragan. Dan motorna ge naon? Bawa kadekan. Kalau nggak satu lah motornya bawa ke dia, pek bangsa mah mere ke mana? Teh kaondangan ya, Pak. Owen, action. Lain mang, lain meuli cuangki. Geus atuh. Action. Oh, cek urang mah si Mang nya nganggo wae. Owen, action. Oh nya si Mang mah nganggo. Yuk. Oh, action. Oh nya si Mang mah nganggo wae. Urang. Risih yeuh. Mang, geus ga ini lah yeur. Aing ge. Sasok, bayi cabak posok, sasok bool, cabak sok sasok. Oh, eta jang mang teh dek mawa kursi. Amun ujang geus beres bejar mang rek hindar deui. Hari ini